Aya dongeng di zaman Tuan Syah Abdul Qadir. Aya hayam merak datang ke Tuan Syah. Assalamualaikum. Assalam. Hayam merak. Manuk merak. Enon merak. Ulah yang jadi murid Tuan. Maksudnya hayang norekat. Wih mantep. Hayam merak, hayang norekat. Monok di mana sih hayam merak? Jadi itu kula ngus kawetan, ngus ka mana-mana. Alpiah talar ya kecil alpiah. Hayang merak bisa maca alpiah. Sia beneran merak itu hayang merekat bener. Sok atuh tawajuhan ku Tuan Syekh. Sakieu doangnya ayam ai norekat mah sia nginum bebas teu penting niat lillah. Daharnya Tuhan bebas teu penting lillah. Sia sare di mana bae masalah nu penting lillah. Ulah hese-hese lantaran cek Kangjeng Nabi atikul hakin dihaq. Bikeun atikul ladzi hakin haqqah. Aya hak-hakna ulah mentang mata unggal peting jamata ge boga hakna kudu dipereumkeun. Itu bisa dipeting keur ngaji ge masalah. Pereumkeun bae. Mun ditanya saya kunaon keur ngaji ya teu pereum boga hak. Masuk masa barangan. Aing keur nyumponan hak. Benerna mah lamun kiai ngaji jeung muridna teh hees eta kiai sohor berarti. Sebab nyana bisa menina bobokan murid. Itu bener lamun aya kiai ngaji muridna bisa hees tau luhur jasa sama kiai. Luhur tah mah. Lantaran bisa ngangeunahkeun ka murid, ngan murid oplo. Merak. Bebas ya dahar lillah, nginum lillah, sare lillah. Bergaul masalah penting lillah. Hiji laranganana ulah sok ngabeberkeun jangjangnya. Ulah sok ngabeberkeun jangjang, ulah sok nongre sia eta naon gara-garana buntut. Sedengkeun kan hayam merak mah kebanggaan anakan bulu nya nama tuh hiji kebanggaan beuh lamun kapanggih jeung babaturana aju ngajere bebeng hayam merak sebab dina buluna teu dibogaan ku nu sejen hiji kabanggaan bagi hayam merak mah dina buluna sebab dina buluna teh aya ukir-ukiran. Nu mantaknya nama ngabanggakeun diri make ngajere bebengkeun jang kadang-kadang ditongre-tongrekeun ku nyana eta buntutna. Abe kadeuleu kuno sejen setep sebab buntut teu panjang aju aya ukir-ukiran dirinya aya hiasan-hiasan. Seluruh hewan kam ayam merak mah angkat topi. Hiji nya nama kuncungna asli. Urang mapan kuncungna lain asli. Ayam merak mah ku kuncungan asli kuncungna. Berarti teu sambarangan nomor kaduana eta naon bulu nu pake kebanggaan jeung buntut. Mentek Tuhan saya barang dahar bebas, minum bebas, sare bebas dan sebagainya nu penting sia ulah sok ngabeber-beberkeun jangjang 40 poe bae. Ieu sia bakal hebat. Mangga dilaksanakeun ku aya merak zikirnya la ilaha illallah la ilaha norekat aya merak hebat eleh Golkar mah menang 3 poe kapanggih jeung babaturanana ngejere bebengnya teu kuat tanggil ku Tuhan Syekh balik datal Kena ngobrol deh jeung babaturanana sia eta balik emang kumaha beuh teu kuat. Urang teh kapan boga kebanggaan naon ngajere bebengkeun ieu bulu sebab di dinya lah keistimewaan urang sedangkan ulah kapanggih jeung sahabat urang ulah nembong-nembong eta ya cak babaturan ayas itu babaturanana lapor ka Tuhan Syekh hayang jadi muridna deui cap terima kuatkan 40 poe 40 poe kuatkan 3 poe 4 poe ngan saminggu doang. Minggu, aduh, kapanggih jeung babaturanna ngejere bebeng. Wih, semerak hebat jasa. Orenganan nyana keur norekat. Panggil deui ku Tuhan Syekh balik ya.
batal komo ka Golkar tuh ya yang merak baik ngajar bebengkeun asli nanya na tuh batal inya musyawarah para hayam merak kuna makieu bae aing mandek nekat pae hirup aing mandek guguru coba aing mandek dikuat-kuatkeun engkena kumaha lamun kuat 40 poe cik tuan saya lamun kuat 40 poe si hirup bisa hiber manya hayam merak bisa hiber hiber engke bisa enjlak di mana bae merdeka sia ka mamana ge bisa babaturan teh lain jeung bangsa sia bae jeung berbagai hewan-hewan nu sejen bakal dimulyakeun aya kebos ya bisa enjlak di kebo aya sapi ya bisa enjlak di sapi aya maung geus ya bisa enjlak di cap di maung pokona mah ka mana hiberan ka kalayangan sia bakal bisa nu penting mah 40 poe ulang ngajar bebengkeun jangjang siap aing datang ka Tuhan Sedu terakhir ya bener bae nyana manapaan sorangan hiji embung bergaul jeung sasaha nomor kaduana ngasingkeun dirinya na sorangan bae 10 poe 20 poe geus eueuh nu dijerebebengkeun ku nyana ngajak keluarga ka pangijeng bangkong jeung sajaga teu ngajerebebengkeun gopagi nyana jeung naon teh aing mah dikuatkeun bae bakal batur ge geus gara romong aya merak eta mah kapu meureun biasa nama ayam merak mapan nembong-nembongkeun buluna jeung buntutna tapi ieu mah henteu diaromongkeun ku kabehan mahal aing mah dikuatkeun kuat barang datang ke 40 bener bisa hiber ayam merak bisa hiber ditarongton ku kabehan ayam merak bisa hiber ku ari mah encelak di mana bae Teta barang balik deui ka nagara nyana ditararanya merak si aya bisa hiber ge kunaon leungitkeun kebanggaan diri sebab kebanggaan diri eta babandul urang mah garak boga apaan sampai ge susuit bae adak boga motor bae ge bau budak jabatan mending mun gede RT geus pake kebanggaan tah babandul tah urang ge ganteng jadi kebanggaan urang ngabanggakeun ganteng urang pinter ngabanggakeun pinter urang sugih ngabanggakeun sugih bulu-bulu urang nu aya di aku urang teh sok dijerebebengkeun di hareupeun batur eta babandul ngaranna urang nu norekat bae kitu tawadu nage tawaduna mantak aya merak teh barang geus beres 40 poe laporan ka Tuhan siap dientos 40 poe hiber atuh dusu teu bisa cara jancan aya koncina tungkul deure awak sorangan deui lawak sorangan tungkul neleukeun lawak sorangan bawa awak sorangan teh oranganan aya nu ngendalikeun naonan ieu mah ku kuncung nu aya di jangan sakadar pamer ulah dibanggakeun eta ku kuncungna mentek aya bahasa aya merak ku kuncungan ulah dianggap sia boga kuncung geura ge tungkul hibar tuh hiji bulu-bulu nu aya di awak urang ulah dibanggakeun ku urang-urang satungtung ngabanggakeun bulu nu aya di awak urang aing mah kasep dibanggakeun gaya bed moal bisa hiber urang pinter teh bulu nu aya di awak urang dibanggakeun ku urang gaya bed moal bisa hiber urang teh ningrat nu mantak di Banten mah eta lamun teu disebut entus bae marah belentuskeun hapak paning mah tu bagus sakeuna teh eta tuh bagus kudu dibawa bae eta ngaranna bulu nu kos kitu satungtung buluna kudu dibawa bae di hareupeun batur moal bisa hiber mendak eta belentus tuh kuari di Banten moal bisa hiber lantaran eta teh gaya bed mun di Betan mah di Wetan di ditu di Garut di Bandung Raden aya jelema dibere surat undang Radenan marah goblok tuh budak teh nyawan ka aing Raden meureunana moal ka ditu aing mah emang kunaon salah ngondang Radenan eta bulu Raden bulu garana kudu dibawa bae moal bisa jadi urang teh geus ngarasakeun teu boga naon kasep janu Allah pamere Allah loba nu kasep tapi pan dicabut deui ketika dicabut teh mah geuninganan kudu boga naon ilmu lawa ma utitu min ilmi illa qalila atuh urang bisa kadengena bahasa Inggris goseh kudu teu bisaeun bahasa Inggris kocos coba ngomong jeung urang Inggris di pendi ge sok Inggrisan jeung urang lembur nama pajar pinter bae urang bodoh kabehan
tah eta urang pinter didegekeun gunung bodoh pinter ge cak nu pinter deui baja urang bodoh ye nu pinter di atas langit ada langit. Nah kurang dipakai ka bangga kumaha ja ilmu ge menang ti Allah mun dicabut ku Allah naonan boga kasep ulah dibanggakeun kudu disukuran boga ilmu ulah dibanggakeun dijerebebengkeun cara kaya merak ulah tapi kurang disyukuri boga sugi dijerebebengkeun ulah tapi bersyukur urang boga gagah dijerebebengkeun ulah kudu syukuran urang dibere naon bae ulah dijerebebengkeun kena dikedeuleu ku batur dipentang-pentang cara hayam merak beh geus bajangjang geus mambulu geus bakukuncung beh hayam merak coba ge urang lamun deukeut ka hayam merak beuh tah hayam merak ku kasep-kasep teh ih nyana mah terus bae jerebebeng bae datang ka pae kitu mol eureun-eureun hayam merak eta hayam merak kos kitu mun hebat-hebat eta kos kitu kos jelema nu naik ka tanggal kalapa beuh sia mah bisa amat padahal capek datang ke tengah sia bisa amat sih terus yang ngasron sia mah bisa amat barang datang ngalur dah ragang eta kos kitu teh jelema ngajerebebengkeun tanaga ngaranna ulah jerebebeng eta ngaranna beung berat da ieu urang mah ieu takwari berbagai masalah bulu nu aya di urang dijerebebengkeun eta teh babandul handap teh kos kitu ulah aya norekat malain zikirna nu hese ge ieu tabicinan bulu-bulu nu aya di awak urang satungtung urang masih kene boga ngarasa aya bulu watuh geus moal bisa hiber aya merak bisa hiber teh nyana teu ngajerebebengkeun teh di aku guari ulang-ulang aku nah iya hese tak ulang-ulang aku teh hese ulang aku teh hese sebab urang mah teu dikiaikeun we kiai ka mana itiis kana hate tapi lamun ditanya Mang Haji dia ka mana goblok sia Mang Haji kiai buya bade ka mana tiis kana hate beuh aing geus jadi buya Mang ka mana Mang Haji geus buya kitu teh itu teh bulu da kudu ka bawah bae bulu teh bulu teh hadap satungtung urang aku bulu dijerebebengkeun di hareupeun batur urang moal jadi wali mahfud urang Nailah urang teh kudu ulah ya babandul bimin wa ilawan wa alawafi baru bawal baywal kapi walam hurufil qasami wa wal bawadau we kabeh ge babandul urang ulah make babandul jeung kudu merdeka. Aya embe datang ke kiai Assalamualaikum Waalaikumsalam enon sia embe ulah yang jadi murid torekat embo embe yang norekat aduh maksudnya sih yang norekat kunaon embung dipencit pakai korban nya lah ulah nek norekat yang merdeka aya teh teu naon atuh tawajuhan ku guru nya syarat teh sia teh kudu merdeka lantaran lamun teu merdeka moal bisa norekat mau ulah bang baluh ulah ya babandul sia ulah berat ka batur ulah berat ka sia ai batur berat ka sia berarti sia teu merdeka berarti sia teh kudu uzlah dumantak aya uzlah ge teh dina norekat mah ieu teh ulah ka babandulan satungtung can bisa mah sok sia norekat ayo sadar bere zikir sebentar di pondok eta betanya mangga cek embe norekat boga pondok segala zikirnya la ilaha illallah kakara ge sapoe isukna anu datang Assalamualaikum salam aya embe kula embe kok itu di pondok sia embe goblok aing neangan kuno nabur sia balik ditungtun cek guru torekat cek aing ulah ka beung beratan embe lantaran sia mah boga nu sejen atuh di bang baluhan mantak moal bisa norekat urang lamun boga pamajikan hiji dua tilu bang baluh ngaranna moal bisa norekat sebab eta pamajikan sarua jeung bang baluh urang keur di masjid la ilaha illallah di HP ku pamajikan tatitu eta ngaranna tambang tanya tang tah mentak mun majikanna urang boga HP norekat mah eta tambang nu boga berarti loba urang nu berhubungan jeung urang ya pamajikan ya anak ya di ditu instansi ya organisasi eta tambang nu kos gara ritu ngaranna teu merdeka moal bisa jadi wali kos kitu
sebab embek ge nek norekat diteangkeun kudu bogana balik ya ditungtun ieu ge kiai ge keur norekat di masjid ditungtun ku pamajikanna oh ieu mah lain embek ieu mah malah mah emeng ieu mah bal bisa tuh urang dimerdeka-merdekakeun awak teh jadi ka Allah mah pandek hiber garana ku ari aya di organisasi itu kata lian hubungan ieu lah musyawarah itulah ieu lah atuh teh ngaranna dadung tuh malah lain tambang di dadung henteu cenah kula mah di partai doang di Golkar tah mah lain tadung lain tambang naon ngagejebur ka sumur parah tah mah gitulah gambaran norekat da urang kudu merdeka ulah aya kabeng berat besi urang keur ka Allah engke aya nu neangan orang-orang Cisoka nu ngora sarwiti menjan norekat kos kitu sama lain usul ilallah usul mah lebih jageun bae kacang base ieu nya urang ulah aya kabeng berat besi urang deka Allah kudu merdeka nu mantak lamun aya jelema deka Allah masih kene berat ku santri moal jadi wali mantak kunaon eta Ki Hairun santri dibubarkeun lantaran hayang merdeka jara hirup ka Allah tapi ulah eureun mah gahan ngaji mah ngan ulah katalian ku santri satungtung urang katalian ku santri berarti berat ka makhluk moal merdeka teu merdeka moal jadi wali urang teh berat ku pamajikan nya galak ya sa pamajikan mending mun geulis nya gendut nya hideung nya galak pupurieun ya saya pan biasa mah kieu kawin pilih dua lamun teu ka urang Lampung geulis gede adat atau urang Brebes hideung ngan bager barang kawin ka urang Brebes urang bager emang hideung sebab janama mun teu bager pupurieun kan deres dah atunya jore nya hideung aju teu bager pan jore jasa tamah tuh ieu mah kan bager jadi jana boga bager doang kabalikan hate salaki ngeunaheun kan tah nah kuari urang boga pamajikan aja inget bae ka pamajikan teu merdeka kan urang deuk ka Allah boga pamajikan geulis inget bae ka pamajikan moal merdeka moal jadi wali haji urang boga pamajikan urang Brebes hideung tapi urang teu inget bae bisa merdeka urang tah nu mantak maning ka mana tah ayo coba ayo puguh teh bisa nu geulis mah geus inget bae nu geulis mah moal bisa ngarang cara tadi teh bisa ngarang teh jure-jurena pamajikan berarti tah kan geus lah aing moal daek ngedeng jeung sia mending ngarang tah kudu kos kitu tah urang nah jadi geus mun badak santri mah ulah sok geulis-geulis boga pamajikan teh sampai bisa ibadah ke Allah maksudnya emang kunaon kieu emang beungeut sia mah teu pantes ieu meunang geulis hajuna mah ngahudangkeun deui cenah kiai mah tungtun melet bae pan eta lain ngajauhan lain ngadeukeun Allah ngadeukeutan eta kos kitu nah hiji ulah cara embe keur zikir aya nu neangkeun berarti eta teu merdeka moal jadi wali nomor kadua boga bulu ulah sok dijerebebengkeun ulah dianggap bulu-bulu nu daya di awak urang satungtung aya bulu nu dijerebebengkeun urang moal jadi wali sebab teu merdeka eta bang baluh ngaranna ieulah mahfud bil harfi fa huwa ma yuhfadu bimin